ngadidi nah hate geus kapau Sararaya tanu aya ku tepirang kasalira nenggurkeun imu abohim ngadak-ngadak jadi benteng rara hosan apa hate ratu cacakan tepung dadakan ampun ngayeng kapentang panas salangku cai kopi Haji Pipik Majasari anu bagara deui kapidadu gandung liwung ngalang layung ayuana bos baja parung anu bagara deui kia rasa ngakang pengbang aiwana pos pajak parung deui hate ratu cacakan tepung dadakan Haris Jorela ngariwang kieu rasa kabimbang anu sayang aturan kapayun lang ayuana deui kieu rasa kabimbang hayang kapu anu mana Aris deui anu manang Aris Jorela tanu bagara deui madi dia nah hate geus kapau ai ketepirang sairang nengkeun ieu sehat ngadak-ngadak jadi benten karangosan aturan ayuan anu sayang bisaannya ngayeng nah kapentang iya panas salangku si Raja Sawer teh yeuh apa nairoh anu bagara deui majar genting woi apa nairoh anu sayang woi bat kerasang kabembang ayuan deui anu sayang ayuana bos pajak parung deui ngariwang ngeunaheun bapak ieu mah jak kieu rasana kapau saat ya tuh waan ayung takit apa nairoh deui no nganu sayang aturan apa nairoh deui pager
Aiwana bos bajak parung deui Kunaon? mun lapat silidang dosa Ira kau apana irah deui sing moyo sayungan anu sayang Nah, kelepus, Aiwana bos kelepus. bajak parung deui Apa mun lagi no? mabika di sabunna Pak Haji Pipit Majasariano mana ngagosok nasi walatra teh hulana jorelat anu bager anu mana awak cimadei anu sayang penting harita anu mawa babajaan awacim waktu patuker carita barejang ngaji jeung sumaya ya nopino ku kaena awacim neng dian anu bageus dikeun hasi ngomong kangarang tuaan ngombar lamunan hayang hirup sauyun ajakal api giler kumaha cenah ya api giler awacim dosa kabet bisa pegang hey neng ulana jorela orek piuni baleba Bunda ulan apa nak kesah ya Bapak Aris jorelan gulan dedeh teuing Bapak Aris jorela ku harian Ibu Wulan asik kuring nu dibikeun teu nyana geuning leungit teu Aris jorela teuing goreng penting panganten neng ulana jorel penting harita anu mawa kabahagiaan awacim RCM waktu patuker carita awacim RCM Neng Wulan jorelat gunyo dedeh teuing Aiwan bos pajak ku harian Aris aturan Aiwan jorelat gunyo anu sayang apa na irong yang adeui apa na kesya penting harita ya basa kuring jeung manehna Neng Wulan neng dian Jorela. awacim anu bageus waktu patuker carita Neng Wulan jeung subaya non Pak nu pinu ku kaendahan awacim neng ulan dikeun hasi ngomong kangarang duaan ngombar lamunan Aris jorelan yo sayang adeui atau Wulan jorelan ieu lagu lain pridet lain prindut atau Wulan tapi lagu variasi nu direka lagu pridet tiga nu kasurup kasurup jurigna jariang taraling dangdut reaksi anu direka ya ipungan cenah mah sapanjang zaman anu mana mama deui anu sayang neng ulana jorela teu sayang deui
deui awak ciem anu bager aturan kanggo kapai awak Jim taraling dangdut reaksi anu direka awak Jim RCM bos awak kayu ciem RCM deui bayar lagun Bapak Asman Bamangku Haja anu mana pangkesan atuh sayang deui Neng Ulana corelat anu bager bager deui Bapak Asman Bamangku Haja aturan Neng Ulana anu sayang awak Jim sayang deui bager deui tuh ala katu anu mana Aris anu sabar Aris anu bager nu Aris sabar corelat anu bager sayang Selalalala apa nagiro aturan bayar lagun ya awak cema deui anu sayang anu mana Bapak aja sayang deui ya aturan teh ulah deui bager deui atulan jorela duh kumantak lanang kumantak tenang neng ulana jorelan lanang deui aduh ulana deui ya he sarengan awak ciem boga ngaran mina teuy selalalala aduh kuhina teuy kuhina teuing ngaturan apa narus sayang deui neng ulana jorelan bulan jorela atuh bager deui aturan neng ulan sayang deui duh ulana teuing aturan neng ulan bager deui anu mana gapayun deui neng dian bager neng dian sayang deui teteh dian anu RCM mana iya neng dian anu sayang awak Jim bos kayu aturan wah sayang deui anu bager neng dian bager deui awak Jim neng ulana jorelan wah yo bayar lagun lalalala duh kulana teuing ukuran teuing aturan wah osokina teuing awak ciem bos kayu awak Jim bos sokina kayu teuing sokina teuing ngaranna sok yana teuing